Hai guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku lagi berada di sini guys, nih di persawahan. Nih, indah banget kan view-nya. Namun sayang guys, ngeri banget aku mah. Ini ada rencana mau digusur oleh siapa itu? Orang receh. Gak suka deh aku. Masa pemandangan seindah ini mau digusur? Aku mau bukan mah mau lawan dia si KDI itu. Nah, ini Sawasaki alus nak. Digusur sama dia. Aku mah benci banget sama dia guys. Ayo dukung saya guys, kita lawan si KDI itu. Masa kasihan dong keong. Itu apa namanya, bancet orai mereka tergusur. Itu kan teman-teman Akyu. Ya guys, tolong guys, bantu guys ya, di tap ya guys. Juragan. Iya ya, kok aing kabeh yo. Ek dikumahakeun juragan. Ek dijeun lapang golap. Waduh, aing hit kabeh. Aing sudah butuh pare. Yang naon lapang golap juragan? Butuh olahraga stamina berdua. Beli balaga atuh urang kamu. Atuh urang moal aya gawe jadi lapang golap. Geus teu payu aing mah beas dahar roti aing mah. Waduh, hebat juragan. Payu aing mah tuh dahar beas aing mah. Ieu kumaha tuh dijieun lapang golap. Pokona mah babat dieu kabeh dijieun lapang golap. Amun masyarakatna teu narima kumaha juragan? Kumaha engke lah. Pokona mah ku duit mah beres kabeh ge hit. Juragan tah aya HP di sada tah sigana mah anu miralkeun ieu mah ye. Miralkeun naon hit? Ieu keun teu meunang pake lapang golap da karunya. Wah, bener kan tuh. Wah, juragan tah. Ngaranna teh si aur gelap tuh. Wah, komenang ngomongna teu ngeunah ka juragan. Kudu diteang atuh, solusina kudu kumaha ieu teh. Ieu anu miralkeun nya. Teuing, ek dijadikeun lapang golap urang gitu ieu teh. Bejakeun. Kudu diteangan jalemana tah. Tah ieu IG-na tah. Kayak kurang teangan sangarana. Oh ieu, kayak kurang teangan. Mana ieu sanggup neanganana jelema ieu? Sanggup juragan, ek dibawa ka dieu. Sok bawa ka dieu ka urang. Bere kompensasi juragan. Tenang, soal duit mah ulah jadi masalah, mana mah pokoknya jeung urang mah. Siap juragan, pokona mah. Siap. Ayeuna isuk. Ayeuna isuk mah tuh hujan sia teh. Ayeuna. Ayeuna ongkos mangke gampang. Ya, cek aing tungtung nama juragan mah kitu ongkos ti urang heula. Gampang aing mah ongkos mangke sok buru ieu. Atuh juragan mangga. Gampang ih. Aing mah. Hei, lihat guys. Bagus. Ini kangen siapa itu si KDI itu kurang ajar banget durjana. Masa tempat segini bagusnya mau digusur? Nggak banget pokoknya. Eka mau lawan dia pokoknya mah. Kasihan dong keong-keong itu tuh di sawah pada merayap. Gua nggak mau. Iya anu mirakeun gunungan urang KDI. Nah, ini teh apa nih? Ngaku iya beungeuten urang sek ieu. Aku segini cantiknya dibilang rangsek. Kamu ini kurang ajar banget dah. Cantik dari mana? Aku begini. Lo coba lihat fotonya. Ayo apa yang lihat? Manenya nu mirakeun KDI. Tapi mantu serius. Bapak, ya tulungan Pak, ya siapa ya? Ayo banget Pak. Ayo naon mana Ayo Bapak Abi. Bapak Abi ya sah. Oh iya, anak buahna KDI teh. Iya bangun Pak tah. Iya. Kalau laporkan Abi Pak. Arek di lapang golop ieu teh. Sing karunya ke keluarga Tutut. Da urang mah ditaju KDI kudu diberantas ya dek dibere duit ieu tenang. Usir Pak lah, bangor Pak. Mak dengan gusur ieu sawah. Aing kudu bebejak kabeh. Lah, dilapisan kok. Aduh, naon? Kunaon maneh? Itu papana gede pisan urang sieun teu wani. Gendut jelmana sieun. Maksudnya bapak saha? Bapana si aura gelap eta nu mirakeun tadi urang bapana geus ek ngancam ka urang. Kumaha itu? Gendut kumaha maksudna? Beuteuna badag. Loba tingadaran galon meureun. Beureun sigana mah da galak pisan. Teu wani maneh kan nu kitu. Teu wani atuh. Bere duit nu kitu mah beres. Kapan kurang teh dibere duit tak embungeun. Udah aing ayeuna kudu kumaha? Kaditu atuh sampeurkeun. Urang geus sieun ai kuduaan mah meureun wani jeung Nya bapana. aing bos kudu nyamperkeun korocok pilek kitu. Aduh itu Jangan anak buah maneh deui. eueuh bukan anu hiji kan jadi beuteung. Urangan sorangan. Kudu ku urang ya kabeh. Ayu bareng kaditu. Aduh, ai kuduaan mah masieun. Aing deui mah geus atuh aing jang naon boga anak buah maneh. Iya tuh dah. Itu na gede urang mah mun leutik mah wani. Sia mah kawannya hayu. Urang Tuh di dah ke Tancing. di mana?
Di mana Hit? Itu di ditu keur upload mana yang jeung bapana teh keur ngarambet Emang pegawai naon bapana euy? di sawah. Sia mah ku tukang tani wae sieun sia mah. Lain sieun aing mah dawakna gendut. Geus Hit sampeurkeun hayo. Ayo tuh di ditu Oh, ke mana, jalan mana? KDM di ditu. Atuh. Aduh. Ari ieu saha Hit? Eta jong paing. Ieu bapana nu gendut. Iya. Hit. Iya bapana ieu anu mirakeun ieu teh. Ieu saha ngaranna ieu? Aura gelap anu mirakeun anu sawah teu meunang di eta di jeung lapang golep. Ieu nu mirakeun jalmana. Ieu bapana sieun maneh kudu kieu. Bere duit gampang atuh sia teh. Tah ieu mah teu apaleun duit, matak bingung urang. Terus kumaha ieu? Pedah naon ieu dipiralkeun ieu? Abi mah teh satuju sawah ieu digusur. Karunya, kamu itu ini sawah ada keong, ada tutut. Tuh, Keluargana karunya teh kumaha ieu? Geus loba obrol ieu maneh mah. Ieu pokoknya ulah hariwang. Maneh ke dibere dana konservasi. oh, karek Buka deui. Embung, orang mah embung kompensasi butuh lagi sawah nyainya. Sawah. Lamun maneh miskin ulah loba gaya gerajeun kadei mah. Marane ieu geus miskin loba gaya deui teu butuh duit. Lain masalah miskin nah. Dahar jeung dahar ieu Kapan mah. heung Sawah sapain teh. dibere duit. Ya, geus biskis malaga deh juragan. Maneh geus Ada miskin angin beas. balaga Di dahar mah beas lain duitnya. Uhun pak, ulah dijual. Oh, ulah dijual. Ulah dijual. Tuh, juragan. Pokona mah urang mah daek teu daek. Urang ieu dibeli. Ulah keong. Daek teu daek. Ulah keong karunya, yang tutut. Ulah pak. Jeung keokna jeung tututan jeung belutan dibeli. Dibeli. Sok, arek. Arek. Ala tututna ala belutan dibeli kabeh. Tuh, Dasar mah ieu. komo kita aya program kali anu anyar. Nah, Yang dibawa ke barak apa tuh? Sok, enggak. sieun ka barak mah sih. Nah, Embung. sok enggak programna. Apa tuh program KDI tah? Sok arek dibejakeun tah. Nah, siapa yang tidak mau jual sawah, yang tidak mau jual tanah, ya, ini sama tutut-tututnya yang tidak mau dijual akan dibawa ke barak. Ya, Dibawa ke barak. Alim. Ini program KDI nu anyar. mau dibawa ke barak. Enggak mau aku barak mah pak. Arek dijemput. Iya, arek mau dibawa ke barak. Mun teu ngajual Alim. sawahna ye. Alim ka barak mah alim. Sok we jual. Da abi mah Sok. keur ngalah tutut wungkul. Terus ya marane di dia saha? Abi mah ngalah tutut. Ayeuna bogana sah. Ayo bogan saya. Teuing kapal. Keur ngalah tutut. Jeung ngalah tutut sareng keong jeung Atuh urang kita dari naon kok coblak-coblak di dia aing kita tadi. abi mah dijual ge teh sanes nu abi ya mah. Atuh aing kita tadi nyarekan juragan. Kamu tadi ngobrol atuh sia teh. Ih, Abi mah sanes nu abi da. mah. Oh, mana mah keur ngaramet di dia. Ngalah tutut. Juragan kumaha tuh? Capek aing kita tadi. Ya, Matak mah dijual ge nya pak. Bukan kang ngupload Batur ieu gitu. mah. KDI. Ngapol aing. baik lah. Mau ka barak ieu sok we. Dah geus jual ieu. Barangga sok we diica we. Sawah mah lain abi ieu abi ngalah tutut. Ayo, ayo. Ulah dipisieun da ayo. Kita tadi ngobrol kumaha itu KDI. Aing sugane nu boga sawah nah hit. Teu apa suga kurang anu puta foto di dieu. Mane tadi pertama tuh dan nu salah mah. Da anu mirakeun urang mah tewak we nu Aing aya. proyek jeung maneh gagal we jeung gagal iraha aing hasilna jeung maneh. Aduh, teu Aing mah. apa aing KDI aduh aing hampura. Nyaho aing jeung maneh gagal kamari apes aing ayeuna gagal di wae proyek. Aduh, bener teh jadi atuh ieu. Teangan pokoknya nu bogana teu bikin ka beunang eta nu mirakeun anak. Nya aduh aing mah da teu baleg. Ada asap geraku eta. Dangdanana ge kitu nu bogana. Da urang mah suga nu boga teh jurig sawah meureun eta nya. Teu nyaho eta aing mah. Pokona mah aing teu apa teangan nu bogana sing kapanggih. Siap. KDI siap mangga-mangga.